Ulah bosen-bosennya guys ningali videona ngan ngagorengan wae ulen. Ieu teh isuk-isuk guys, hujan ngariringcik nya sok hayang nu haneut-haneut. Untung aya stok ulen tinggal saeutik deui ieu teh guys ngan sakikieuna nya langsung we digoreng guys ulenna teu dilila-lila soalna mumpung bocil peureum keneh jadi samemeh masak teh sarapan heula ulen ya guys meh teu kukurubukan ieu beuteung. Kumaha atuh nya ari jadi ibu menyusui mah hudang peureum teh kalah lapar. Tuh teu karasa geus asak deui ulenna nya guys, yeuh urang jahit heula guys kanu serokeun. Terus tiriskeun heula sakedeung, geus kitu mah langsung we asupkeun kana piringnya guys tuh. Bari jeung ieu teh rarapat nya guys soalna teu ditariguan ku abi ngagorengna teh guys. Tos kitu mah yeuh urang langsung we lanjutkeun mamamnya guys. Ieu teh haneut keneh guys, hujan-hujan nya ngopi ulen haneut mantap guys, mantul. Komo deui ieu mah teu diganggu ku bocil barang tuangna ge guys. Asa ku nikmat kieu guys padahal ukur nuang ulen nya tapi ari ku tenang mah aduh asa nikmatna ge guys luar biasa pokona mah guys. Ari musim hujan kieu teh nya guys sok lapar wae sok hayang wae na teh nu haneut-haneut we guys nya meuni asa ngagaranggam komo tanggal tua kieu asa ku pararantes nya guys sagala hayang